Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh Syekh Faqih hadasana parantos nyarioskeun hadis naka kaula sadaya saha Muhammad bin Fadli. Qala ngadawuh Muhammad bin Fadli hadasana parantos nyarioskeun hadis naka kaula sadaya saha Muhammad bin Ja'far. Hadasana parantos nyarioskeun hadis naka kaula sadaya saha Ibrahim bin Yusuf. Hadasana parantos nyarioskeun hadis naka kaula sadaya saha Ismail katam an Umar katam piti Umar an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah naon anan nabi atau mubtada anan nabi ari sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ngadawuh Kanjeng Nabi Robi soimin laisa lahu hadun min saumihi ilal ju wal atosu. Robu loba pisan jalma atau mang pirang-pirang jalma soimin anu puasa laisa anu henteu aya lahu pikeun soim non hadun bagian min saumihi tina puasa nasi soim ilal ju'u kajaba lapar wal atosu sareng haus warobu sareng loba pisan jalma qaimin anu ngadegkeun salat tahajud laisa henteu aya atau teu meunang lahu pikeun qaim naon hadun bagian min qiyamihi tina ngadegkeunana itu si qaim ila sahru kajaba teu sare begadang wungkul wana sobu sareng sia-sia. Yani ngamaksud Kanjeng Nabi dalam yakun di mana-mana teu bukti non saumu puasana wa sholatu sareng sholatna liwajhillahi ta'ala eta karena dat Allah Ta'ala pala sawaba mangka teu aya ganjaran lahu teu aya ganjaran eta tetep lahu pikeun salat sareng saum. Kama sapertikeun perkara ruwiya anu ngariwayatkeun kana itu ma katam an badil hukamai katam piti sapalina ahli hukum ahli hikmah anausanya na badul hukama kola eta ngadawuh badul hukama masaluman ari umpamana jalma ya malu anu beramal siman atau atikan atau atakan atau atli ria karna ria wasumati sareng karna sum'ah hayang didenge kama sali rojulin eta seperti contohna hiji lalaki khoroja keluar rojul teh ila saukin ka pasar wa malau sareng minuhan rojul kaisahu kana dompetna rojul hasotan kalawan keusik payakulu maka ngadawuh ngarucap atau ngaromong saanasu manusia teh ma'amlau kaisa maka na perkara amlau adu minuhan kaisa dompetna hada rojulin iro lalaki wala manfaata sareng teu aya manfaatna eta tetep lahu pikeun rojul siwa maqalatun nasi kajaba ucapanna manusia atau omongan manusia walau aroda sareng lamun ngamaksud rojul teh aya staria kana yen meuli si rojul lahu pikeun si rojul saean kana hiji perkara layu to mangka moal dibere moal dipaparin bihi ka si rojul don saeun hiji perkara kadalika eta nya kitu di alladhi ari jalma amila anu beramal ladi liriai karna ria wasumati sareng karna sum'ah la manfaata teu aya manfaatna eta tetep lahu pikeun siladi min amalihi tina amal siladi siwa maqalatin nasi kaja salianti omonganna manusia wala sawaba sareng teu aya ganjaran eta tetep lahu pikeun rojul bil akhirati di akhirat kama sapertikeun perkara qala ngadawuh Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuron wa qadimna sareng ngumpulkeun kaula sadaya teh ila makana perkara amila anu beramal
tu jalma-jalma teh min amalin tina amalna paja'alna sareng ngajadikeun kaula teh hukana itu amal habaan kana lebu mansuron anu diawurkeun. Al-Furqan ayat 23. yakni ngamaksud Gusti Allah teh al amala kana pirang-pirang amal alati anu amilu anu geus beramal anu geus beramal jalma-jalma teh kana itu amal ligari wajillahi ta'ala karena salian tidak Allah ta'ala abdolna mangka ngabatalkeun kami teh atau kaula teh sawabah kana ganjarana amal waja'alna sareng ngajadikeun kaula teh hakana amal kalhabai seperti lebu al-mansuri anu diawurkeun wa sareng ari itu lahaba al-ghubaru eta teh kekebul aladi anu yuro anu ditingali bisua isamsi dina suai samsi surupna matahari. Waruya sareng ngariwayatkeun sawakiun Imam Waqi an Sufyan katampiti Sufyan As-Sauri aman katampiti jalma samian anu ngadenge si man teh mujahidan ka Imam Mujahid yaqulu ngucap Imam Mujahid teh atau ngadawi Imam Mujahid jaa datang sarojul hiji lalaki ilan nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala sareng ngucap rajul teh ya Rasulullah naros teh ya Rasulullah ini saanyana kami atau sodako gesodako kami teh bisodakoti kalawan sodako paltamisu tuluy nyupri kami teh biha kalawan sodako wajillahi ta'ala karena dat Allah ta'ala wahiba sareng resep kami teh ayu kola yen di bahasakeun lipikeun kami khairun eta leuwih alus panajala tuluy turu non hadil ayat ieu ayat pamangkana yarjuliko arabi mohon maka sajal makan anu bukti si man teh yarju ngarep si man liko arabihi kana hayang patepung sareng pangeran si man ya di ngamaksud Gusti Allah teh man sajal makopa anu sieun si man al muqama kana tempat cicing al muqama baina yadaihi antara payunan Allah ta'ala bari malur Allah wa yuqalu sareng dicarioskeun saman dibahasakeun teh man sahajal makan anu bukti si man yuridu anu ngamaksud si man teh sawaballahi kana ganjaran hayang ganjaran Allah palyamal amalan solihan maka kudu beramal si man teh amalan kana amal solihan anu soleh yakni ngamaksud Gusti Allah teh lisan anu bersih atau nu ikhlas wala yusriku sareng ulah ngareujengkeun si man bi ibadati robbihi kalawan ibadah ka pangeranna si man dan ka saurang oge Al-Kahfi ayat 110 waqala sareng ngadawuh sahakimun ulama ahli hikmah minal hukama ti pirang-pirang ahli hikmah man sajal anu beramal si man teh sabata karena 7 perkara duna sabatin dibarengan ku 7 perkara lam yantapi mangka moal bisa dialap manfaat si man teh bima kalawan perkara yang mal bisa ngalap manfaat si man teh bima kalawan perkara yang malu anu geus migaweana si man atau nu geus beramalna si man awal hari mimitina hari awalna itu tina sabah teh eta aya malayen beramal si man teh bil khopi kalawan sieun duna khodrin kalawan teu sieun teu rempan yani ngamaksud hakim yaqulu ngadawuh man teh ngucap si man teh ini saanyana kami teh ahopo eta sieun kami teh ada baulahi karena siksaan Allah wala yadaru sareng teu sieun si man teh min dunubi tina pirang-pirang dosana si man palayan tapi mangka teu aya manfaatna lahu hubikeun si man non dalikal qaulu itu ucapan saean kana saeutik oge
Wasani sareng anu kadua nate aya malah eta yen beramal si iman teh birojai kalawan roja duna tolabi ngarep-ngarep henteu kalawan nyuprih, yakni ngamaksud hakim. Yaqulu ngomong si iman teh ini saanyana kami teh arju eta ngarep-ngarep kami sawaballahi ta'ala kana ganjaran Gusti Allah ta'ala. Walayat lubu sareng teu nyuprih si iman hukana itu sawab. Bil amali kalawan pirang-pirang amal asolehati anu soleh lam yantafa'u mangka moal ngamanfaatkeun ka si iman naon maqolatuhu ucapan si iman saean kana saeutik oge. Wasalisu sareng ari anu katiluna biniati eta kalawan niat duna qasdin barina henteu ngamaksud, yakni ngamaksud Imam Hakim. Yanwi niat si iman teh bikol bi kuatena si iman aya malakana yen beramal bitaati ku pirang-pirang taat wala heroti sareng pirang-pirang kahadean. Walayak sidu sareng tengah maksud si iman teh binafsi kalawan dirina si iman. Lam yanta fa walam yanta fa mangka moal manfaatu pikeun si iman naon niat tuhu niatna si iman saean kana saeutik oge. Warabiu sareng ari nu kaopat nabi doai kalawan ngadunga duna juhdin barina henteu bener-bener teh sungguh-sungguh yani ngamaksud hakim teh ya ngadunga si iman teh Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ayu wafiqo kana yen maparin taufik Allah lil khairi kana kasalehan wala yazdahidu barina teh sungguh-sungguh si iman teh lam yantafiu mangka teu aya manfaatna hu pikeun hu ka si iman naon doana si iman saean kana saeutik oge. Main bagi sareng prioge lahu pikeun si iman naon aya zdahidayan sungguh-sungguh si iman teh liwafiqo supaya maparin taufik ku ka si iman saallah Gusti Allah kapa sapertikeun perkara kala ngadawuh saallah ta'ala Gusti Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina sareng ari pirang-pirang jalma jahadu anu sungguh-sungguh ladina teh pina dina taat ka kaula lanahdiyannahum yakin bakal nuduhkeun kaula teh hum ka itu ladina subulana kana pirang-pirang jalan kaula wa annallaha sareng saenyana wa innallaha pastina nulungan Allah teh la wa innallaha lama'al muhsinin sareng saenyana Gusti Allah teh lama'al muhsinin yakin atau pastina nulungan al muhsinina yakin pasti nulungan Allah teh al muhsinina ka pirang-pirang jalma muhsin teh anu migawe kahadean. Al-Ankabut ayat 68. Yani ngamaksud hakim teh aladina ka jalma-jalma jahiduna anu jihad ladina fi taatina dina taat ka kami wa fi dinina sareng dina jihad agama kami lanuwafiqo nahum tangtu nulungan kaula teh hum ka itu ladina lidalika kana itu subulana wal homisu sareng ari anu kalimana bil istighfar kalawan istighfar duna nadami kalawan henteu ngarasa nalangsa. Yani ngamaksud hakim teh yaqulu ngucap si iman teh istighfar astagfirullahaladzim kana lapad astagfirullahaladzim wala yandamu barina henteu ngarasa hanjakal si iman alama netepan kana perkara kana anu bukti mata minuti si iman min dunubi tina pirang-pirang dosa na si iman lam yantafi'u mangka teu aya manfaatna pikeun si iman non al istighfarna yakni ngamaksud hakim teh bigori nada mati kalawan teu aya rasa nalangsa wasadisu sareng anu kagenepna bil alaniyati kalawan alaniyah dohirna teh duna sariroh henteu kalawan batina. Yani ngamaksud hakim teh yaslihu ngabersihkeun si iman teh umuroh kana pirang-pirang urusana si iman bil alaniyati dina dohirna wala yuslihu barina henteu ngabersihkeun si iman teh kana itu umuroh bil alaniyah fisirihi dina batina lam yantafa'u mangka moal manfaat pikeun si iman non alaniyatuhu dohirna si iman saean kana saeutik oge. Wasabiu sareng ari anu katujuna aya mala eta yen beramal si iman teh bil qaidi
kalawan karipuhan donal ilasi bari nanti kalawan ilas yani ngamaksud hakim teh yajtahiduna sungguh-sungguh si iman teh pitoati dina pirang-pirang taat wala takun sareng teu bukti non amaluhu pirang-pirang amal hasiman kholisotan barina anu bersih liwajillahi ta'ala karena dat Allah ta'ala bila miyam tafiu mangka moal mere manfaat hu kasiman non amaluhu amal hasiman bigeri ilasin kalawan teu ilas wayakun sareng bukti non dalika itu yajtahidu pitaat igtirarun eta teh anu katipu minhu ti si iman binafsi kalawan dirina si iman waruwiya sareng ngariwayatkeun sa Abu Hurairah katampitik anin nabi katampitik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ana usahnya kanjeng Nabi eta qala ngadauh kanjeng Nabi ya ruju bakal keluar di akhir zamani di akhir zaman sa aqwamun pirang-pirang kaum li ijtilabi pikeun narik li ijtilabi dunia pikeun narik perkara dunia mislal halbi barina seperti mersusu wa pinushotin ukhra eta tetep dina catatan anu sejen yajlibun lapar yajlibun aya kuluna tegasna mengadahar itu akwam kaum adunya kana dunia bidini kalawan agama kopi luhur tetep dina catatan sejen mah yajtalibuna dunia lapar yajtalibuna dunia yani ngamaksud hakim teh yani ngamaksud Abu Hurairah yakuduna nyokot pirang-pirang kaum teh kana itu dunia payal bisuna sareng marake itu kaum teh libasan kana pirang-pirang pakaian julu di doni kulit domba pilai ini dina leuleusna alsinatuhum ari pirang-pirang letahna itu kaum teh eta dia leuwih amis minas sukari timanan gula pasir wa qulubuhum sareng ari pirang-pirang hatena itu kaum teh kulubun eta pirang-pirang kulubun di abi eta pirang-pirang hatena serigala atau ajag ya kulu ngadawuh saullah Gusti Allah taala abi tugdaruna am alayyatah tariun abi kalawan kami teh tagtariuna eta katipu aranjeun kabeh am alaya atawa ka kaula tajtariuna pada wani aranjeun kabeh al izdiro ari manana izdiro teh eta aya jalayeun ngajadikeun si jalma teh nafsu kana dirina si jalma sujaan kana berani min goiri tafakkurin barina henteu make pemikiran wala riwayatin sareng teu aya riwayat maksudna mah teu aya sanadna pi kholabtu di pabi kalawan dat kaula teh kholabtu sumpah kaula teh la asana pasti ngutus sanyana kaula teh ala ulaika ka itu pirang-pirang kaum fitnatan kana fitnah tadau anu ninggalkeun fitnah teh al hakima kajalma anu bijaksana eta hakim al akila anu berakal pihadina eta fitnah khairona barina ngabingungkeun jalma anu berakal sampurna waruwiya sareng ngariwayatkeun sewaki an Sufyan katampit an Uqbah bin katampiti Hubab an Abi Sholahin katampiti Abi Sholah qala ngadawu Abi Sholah teh parantos datang sarojul hiji lalaki lan Nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala tuluy ngucap rajul teh ya Rasulullah ini sanyana kami amal eta beramal kami teh al amila kana amal pasiru mangka nyampurkeun kami teh payat lau sareng ditinggalikeun non amaluhu naon alaihi karena itu amal paya jiba mangka ngagetkeun nikah kami naon dalika itu amal ali nah eta tetep ka kami teh pi eta dina eta amal
non ajrun ganjaran. Kolang ada kanjeng Nabi teh lah eta tetepikeun anjeun pi dina eta amal ajroni ari menang 2 ganjaran, hiji ajro sirri, kadua wa ajrul alaniyah, ganjaran anu nemrak. Alhamdulillahirabbil alamin.